Coba nu kamari daekeun bener ka urang. Naon neng ieu nu bingung kitu? Kunaon ieu? Lee Min Ho di Korea? Opa. Heeh, opa. Ih, lain opa mana mah. Ini Urang mau moal dinyeri, rek dijaga, dipikanyaan. Engke mah moal make deui pemikat lah, moal percaya make pemikat-pemikat kitu. Lo, cir nu geus ngedet kamari di Cimuntur, mi bunga sara-sari wae euy. Nyarita tuh dia yuk. Malah nangkeupan kokol blegug. Yuk. Cir, kumaha wae kamari euy. Digana aya cerita 18 plus ieu mah ya. Duh, Ndro, boro-boro nu aya mah nyungsung aing ka sawah. Lah, kayak mau make pamikat-pamikat deui lah. Ek neangan cinta sejati nu bisa narima orang apa adanya lah. Jigana si Dita cinta pisan ka Bos Idan euy. Ya heuh atuh mah mah kalah saing jeung Bos Idan mah. Bos Idan mah boga tanah sampe 100 hektar. Maneh boga naon teu boga naon. Duh, heueuh Ndro euy. Ari kitu mah rumasa urang elek ku Bos Idan mah euy. Duh, sekalian we ku aing bapanas ieu mah. Sugan we nepi ka ribut. Oh heuh Blo, tadi aing panggil jeung Bos Idan. Nempok keur ngobrol jeung barudakna. Ngobrolkeun maneh, ngagogoreng maneh bahwa maneh teh jomblo abadi. Anjing naon masuk Bos Idan ngomong kitu ka barudak, ngomong aing teu payu. Tapi dipikir-pikir mah dah heueuh aing mah teu payu ka awewe euy. Jenting payu ku pamikat anjing. Duh, aing mah kurang panas euy, kudu dari papanas deui. Oh heuh Blo, tadi teh Bos Idan ngobrolkeun deui maneh. Bahwa maneh teh goreng patut jeung jalma teu boga cenah. Jir calut tak eta Bos Idan. Maksudna naon ngomong kitu? Tapi dah heueuh dipikir-pikir mah aing kurang ganteng teu gablek naon euy. Cir, teu mempan keneh wae mah euy. Apa kudu mau masalah awewe ieu mah euy? Oh heuh Blo, tadi Bos Idan teh ngobrolkeun maneh deui. Bahwa maneh teh teu pantes, pantes-pantesna jeung si Dita. Mun diibaratkeun mah si Dita emas, maneh tai kotok. Anjing kieu cara nama Bos Idan nginjek-injek harga diri urang. Berhasil oge aing mah panas si Deblo. Pasti raribut ieu mah. Wah aing sampeurkeun aya nama Bos Idan. Bro, kemana kela? Bro, bro, mana rek kemana? Bro, karurusuhan, sabar heula. Aing motor Bos Idan ya anjing. Bos Idan mah jago silat, aing mana bisa naon? Kan aing bisa silat, Bro. Silat ge percuma, Bro. Aing geus silat teu biasa mah. Coba ilmu Bos Idan mah geus luhur. Percuma tuh mana ngalawan Bos Idan hari eleh mah. Rek naon? Geus satu orang yang latihan heula, Bro. Bisa ngelawan Bos Idan. Lanjut, sing bener latihanna. Ini mah bagian nengan Bos Idan nih, mau manas Bos Idan. Wah, kebeneran euy, aya Bos Idan euy. Bos, rek ka mana, Bos? Rek ka kebon euy, Bro, ek ngoret. Oh, ngeri kebon sampe. Heeh, geus paraleh euy. Bener gitu sampe maneh parahit jalagreg. Wah, saha eta nu ngomong kitu? Ada orang nempo tadi, si Deblo ngobrol jeung warga. Kagok goreng sampe maneh teh pahit, jagreg, teu ngeunah jeung teu layak konsumsi cenah. Wah, naon maksud si Deblo ngegoreng sampai urang euy? Sakitu sampai urang sampai terbaik se-Indonesia ge. Wah, teuing atuh bos. Jika nama sirik si Deblo ka maneh, Bos? Wah, pencemaran nama baik ieu mah, Ndro. Kayak ku aing sampeurkeun lah geus balik ti kebon mah. Aing ka kebon heula nya, Ndro. Oh, heuh tuh, Bos. Yuk. Wah, pirameun ieu mah Bos Idan jeung si Deblo euy. Kelak. Tapi asa aya nu kurang ieu mah. Kudu beres surat tangan hiji-hiji.
pasti daratang ya. Lamun aya kawani datang ka Ciung Wanara jam 4 sore. Mun aya kawani eta ge tah ieu geus panas pisan meuh. Si Deblo latihanna di mana nya euy? Wah, pasti di tempat biasa. Wah, geus salah deui si Deblo mah pasti latihanna di dieu. Anjing anu nempo aing teh naon? Ini aya surat. Saha ieu udah mana? Lamun aya kawani datang ka Ciung Wanara jam 4 sore. Mun aya kawani eta ge. Wah, saha ieu euy? Wani-wani nyuratan kieu ngaretang tangan ka urang. Sameme ka bos idan pake latihan heula eta nu nangtang ka aing. Ah, ini bagian bos idanan euy, pasti keur di kebon ya. Ah, ka kebon aku aing. Wah, bener euy kebon sampeuna mah lega kieu aing kuat ka nyasap euy. Kebon sampe. Wah, bos idan tuh keur nyabutan jukut euy. Anjing sampe sakieu alarusna jago pahit. Wah, aing ngalungkeun lah ayeuna ah. Duh, aing mah kena nafsu kieu aya nu ngebanting. Siga surat euy. Lamun aya kawani datang ka Ciung Wanara jam 4 sore. Mun aya kawani eta ge saha ieu nu nangtang? Bayalah ieu mah jangan lampiaskeun kekesalan aing we. Mana tuh jalma teh cenah euy, geus jam 4. Eueuh, cenah sugan. Woi. Nah, mana di dia dan? Itu mah aing nu nanya, nah mana di dia? Aing menang suara tangan di titah hadieu. Mau bawa mana nu nangtang urang? Ah, sia meureun nangtang aing. Tapi kebeneran mana di dia? Aing geus teuheul ka maneh. Ah, umur sarua aing teuheul ka dia. Wah, ngomong-ngomong. Mana geus wani-wani ngarebut awewe nu kurang di Pikaras, sepehet. Anu mana, Bo? Anu kamari di posyandu. Oh, itu mah awewe nu geus codean jeung aing. Wah, benar. Benar, Bo. Cuma salah paham, Bo. Terus naon maksud mana ngagoreng sampai aing? Heula, sampun naon maksudna? Kamari cek si Andrew naon maksudna mana ngagoreng sampai aing pahit. Jagrik segala, sampai aing mah pangalusna sa Indonesia. Iraha aing ngagoreng sampai maneh, asa can pernah urang mah. Wah, berarti si Andrew nu ngadu domba urang.
Ayolah contengan ayeuna mah. Tuh hampurannya aing geus kateunggeul mana tadi ku urang. Wah aing ge hampura bo nya. Berarti awewe nu kamari ngan saukur codean HP hungkulnya. Emang codean. Kan syukur codean HP hungkul. Jomblo kene berarti. Saketempo nama sih. Wah, aya kesempatan ke urang. Ayolah ayeuna mah sedangan si Endro we.